Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala jangan dikasah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing sahabai jalma nasia anu poho itu siman as-salata kana maca sholawat alayya ka kami Pakod akhto'a nyata geus kasalahan itu si iman tariqal jannati kana menuju jalan ke surga. Waqala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna awulan nasi sanyana pang utama-utama na manusia bi mungguh kami Yaumal qiyamati dina poe kiamah aktsaruhum eta pang loba na itu si nas alaya ka kami naonana salatan maca sholawatna. Wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatukum ari maca sholawat aranjeun kabeh alaya ka kami muhaqqatun eta teh mangrupakeun panglebur dosa. Waqala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing sabae jalma sholat anu maca sholawat itu siman alaya ka kami fi kulli jum'atin dina setiap dinten Jumat. Tong seueur-seueur maca sholawatna teh di dieu mah arba'ina marrah 40 kali bae. Wihan maha maka bakal ngalebur saha Allah Gusti Allah dunubahu kana dosana itu siman kullaha tegese sakabehna itu dunub. Wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain teu pati-pati tina hiji doa illa terkecuali bainahu antara na itu doa wa bainas sama'i jeung antarana langit naon atawa hijabun ari hahalang gitu atawa naon hijabun hahalang hatta yusalliya sehingga maca sholawat itu siman alaya ka kami fa iza sholat mangka di mana-mana maca sholawat itu si man alaya ka kami ihtaroko mangka narima kaduruk naon zalikal hijabu itu hijab warupi'a jeung diangkat naon ad-du'a'u doa wa qala jeung andika saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sing sahabae jalma sholat anu maca sholawat itu siman alaya ka kami fi yaumin dina sapoe mi'ata marrotin kana 100 balik qadha mangka bakal nyumponan saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu siman mi'ata hajatin kana 100 kabutuhan sab'ina ari 70 min hatina itu hajah li akhiratihi eta pikeun akhiratna itu siman wa salasina jeung ari anu 30 min hatina itu hajah teh li dunyahu eta pikeun dunyana itu siman. Wa qala jeung andika sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man maca sholawat itu siman alaya ka kami sholatan wahidatan kalawan sakali maca sholawat sholat mangka bakal sholat maka bakal ngarahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu siman wa malaikatihi sabina sholatan wa malaikatihi jeung ari malaikatna Gusti Allah eta pangmentakeun hampura ka itu siman isrina marratin kalawan 20 kali balik walam yamut jeung moal waka maot itu siman hatta yubasyira sehingga dibubungah itu siman bil jannati ku sawarga
Wallahu a'lam bishawab.